Kayak sarden. Bisa. Ini makin foto kain aing keres. Sia sejot nyusulkeun. Makan foto kain keres. Ka mana Mang sia? Ih, maaf Bang, pesan aja. Buset, aing ora kana disebut mamang-mamang. Saya Mang. Tadi bet tuh, ayolah. Ih, isi topan. Ayolah, masa teu wau ganteng dia ge aya. Isi kos Aan. Aan saha? Aan Mbah Dukun. Iya, sasi itu wau aing. Ih, jangan nu komat kami teh. Lah, teu jelas ya mah. Geus diuk yeuh sih ka mana mah. Loba masih nanyakan iya, loba hutang emangnya nah. Sinteng bingung we kayaknya jadi kitu jasa rada-rada di mana. Iya ini bingungkeun, udah dipikiran. Kunaon emang? Iya. Jadi rada PA. PA kumaha? PA. Aing can nyeuleuh, aing kamar sih nyeuleuh. Iya doang. Nasi emang rada dan karena sebutannya rada ieu teh rada Rada edan. Oh benar aing ya, jadi ceritana kieu. Kudu curhat jasa aing, kesel jasa aing enak mah. Naon wae lah. Yang kulit. Bung aing mah hidup. Jasa aing ulin ka awewe tang-tang aing jore lah diselingkuhan bae 2021 masih kene jomblo. Coba bae main aing glow up itu wah pas tiktok itu tah lah cewek pasti matang ka loba nu hayangan ka aing mun aing glow up mah ya kudu meuli skincare nu mantep yeuh anu mah nu promo bela yang glow up kasanya minta tolongnya. Saha eta? Topan men. Pan. Naon sih, yoy? Itu kunaon lesu amat awak. Nah, biasa anak muda mah Biasa kunaon. tentang percintaan. Tinggal masalah cinta doang. Ngomong ke aing. Satu gawe. Tuh boga mah boga, cuma iya yoy nasi udah nganggap kaing kumata. Sia kumaha sih? Boga tapi teh dianggap. Oh gitu, paham meren lah. Lah. Ngomong aing jujur sih jomblo. Oh sih, cuma isen aing ngomongna mun langsung to the point. Pan. Saya begawe ayeuna. Embung, Yang begawe embung. Yang nolak. Iya lucu. Kumaha carana? Aing bugaya. Naon? Aing boga. Naon bukan naon? Yang mengikat wanita. Sama sokoa aing malas. Kedan tangguhan aing nyakot barangna. Tangguhan diri ka mana-mana. Oke, aing tangguhan, awas tah hoak. Oh, Aing mah yang banget aing glow up gitu, hayang main TikTok aing ge. beres. Aing mah. Oh, oke aing tangguhan. Ya. Ada gua di tangkalan. Juga nya.
ngomong iya benar kayaknya. Rek mere awewe ka aing. Aing gitu boga awewe mantap lah pokona mah. Mun iya bener mah. Ngomong-ngomong iya ka mana nya? Guys. Kok ilah 14 jam nyewot barang ka mana teh yoy? Nyewot barang ka Tekno meureun nya COD yeuh. Masuk teu perlu ada percaya ka yoy mah. Ilah tangan peuing nah. Kesel di kieukeun bae mah. Mana teh yoy? Yoy. Kedeng. Ihi. Iyoy, kenapa itu di tangkalan? Main tundun apa kenal sih eta budak? Ah, perhatikan terus gue di dia. Ajan hanya naon kenal eta budak. Kudu ngesang ya. Topan doang yuk. Kesang. Kenanya topannya. Coba nih tuh. Ada capek aing. Ih. Sana masuk. Pergan gue iya ya. Penasaran nih. Cuman apa ya yoy? Aing di PHP kun set mendek jadi oncom aing buluan. Nungguan sedang 14 jam. Kadis ya, diuk. Naon, oke. Iya. Aing keur ngasuh heulan yo, capek. Capek naon terus main tundun sih ya. Aing tas narik ye jang sia ye ngabelan sia doang aing. Di mistis. Tapi ya aing percaya. Embung ke situ mistis. Aing nuril gitu, skincare kan naon. Ieu geus nang aing narik sia hayang awe nu kumaha bae pasti beunang ku sia. Embung aing hanya gitu sugan kena glow up itu. Aduh, Nyentuh sia eta goblok bener. Ya, geus pake. Jangka waktu saminggu. Kita saminggu sih lah. Paling kebage. Paling kebage 2 poe nganang si awewe. Embung terus. Coba Bener tuh. Amun sia yang booking kayak buktikan 2 poe lah. Yo, geus pake yo. Oke. Embung lah musrek. Pakai apa guys? Masih pakai kan makan guys sorangan lah. Terus tuh kawin bae dipakai. 2 poe jangkana ya. Oh. Men. Ini kunaon? Yoi. Waktu binatang. Yoi. Ayo itu kesurupan. Men. Yoi, cek kunaon? Jangan warga aing asieun aing. Jangan capek lah. Oh, gitu. Oh, ceritanya paham kan sih ya?
Oh, eta mah cincin aing cing ngejan. Yo, dia aing cincin mah. Yo. Dia jangan awal kan? Oh, yang can aya hasilnya ya lah. Iya dia. Tah pae. Belah mana kiri kanan? Bebas. Bismillah. Siapa nanjak? Kas iyo di. Kan gara-gara cincin. Kabur ah.